Kira-kira ya punya si Daus diajakan godin ya wayang juga kan sudah nyai. Bos sehat bos. Sehat ya, aduh tadi nasi susu kayak naon ya. Apa meren? Apal naon itu apal naon sih mah. Ya tekan kabuka lila kene. Siapa masuk kena aing ngajakan terbalik baik. Aing keur puasa. Ayo tempati. Oh no. Ya, atuh toga dia siapa? Ke mana tuh, Bos? Apar? Termayot. Kalau rumpul juga. Kamar sorangan mah pemoh hayang ngelek ting naon mana pas ditong teh. Padas leh. Oh no. Aya nasi padang supaya waten aya. Bener itu kira. Merak. Bener, Pok. Bener. Apar? Cuma si Mayot pesan aya. Saya suganti dia ayam basak di sanguan. Masuk Masuk krieu-krieu kan dikasih terakhir budak kita paling ieu orang mikir godin. Geus tulah urang atuh Mak Jot telanya. Kayak gitu mah hampir urang ngaganggu sarena. Aing krieu geus aya wae. Di rumah. Teu hayang Ieu mah hese. Itu. Bos, doakan ya. Sugana apa? Gratis loba di rumah. Moal gawe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebok wae sia ditipu salah. Nah, besok atuh aja kan tuh baeng kaing. Aing keur puasa ya karena jam 8. Sia. Lebok sia dicarekan ku si emak. Sia. Aing kemudian tidak mani. Asik bos ajakan godin tuh aing. Kena aja. Biasa kenal kok. Mana ya? Biasa. Belum soal puasa. Saya mau ke bawa-bawa. Gede puasa. Kemarin teh sembahyang ada. Saha. Cuma daus. Yes, tahu sih mah. Mungkin sih mah kodir mah. Ada di jalan sampah. Oke anak saya. Baru datang Baru sepertinya. Gaya kata di kota sih mah. Lapar. Gaya kata si mama. Aing mama cuma pikir gua. Sudah diajak Bodoh aing mah tiap hari puasa deh kan gua. Oh kaya. Dah asih mau. Asih mau. Ayah di jero. Arek naon aja sih, Mak? Aya perlu saeutik. Ayah di jero, aja wae. Non. Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum. Mak. Waalaikumsalam. Non. Aya perlu Mak saeutik, Mak. Non. Aya perlu saeutik. Ya Allah. Ya, punten, Mak. Banyak, Mak, punten, Mak. Aduh, alhamdulillah. Aya perlu naon? Biasa, Mak. Ada. Naon biasa teh? Iya, Mak, iya. Naon hubungan aja betul. Hayang godin. Nah, godin make ka dieu. Kieu, Mak. Tadi teh. Urang kayak masih daus. Oh, naon di? Cek si daus nah. Urang teh pada arek godin tadi nama teh si daus. Da lapar gitu mah nya. Sia puasa. Pate sahur, Mak. Ieu mah. Kapurangan. Nah, udah leutik. Geus kitu teh cek si daus aya mangga nanti nasi padang jeung nasi warteg. Si daus keur lewat emak mawa keresek. Eusina eta. Cek si Daus ngomong naon kitu? Iya, nasi padang jeung nasi warteg cenah barudak karyung di dieu. Ah, sia mah. Mak, godin. Mana puasa
payung kan naon. Kamar udah. Waduh kaing mah. Ya mas, ya mas. Ampura mah ampura. Masa sih Ya insya Allah insya Allah. Ayo kasih daus lah, ayo dicarekan. Assalamualaikum mak. Gede tuh. Puasa syarakan nih. Ah, Goblok si mata kawan. Era aing kumaha ieu pajarkeun budak leutik cenah aing buka puasa. Masuk potong. Sina teh ngui boleh. Dadak kayak teh keur ieu cenah keun ieu teh. Kebersihan goblok gua. Ya, us ngobrol kai. Ini gue cuma iot. Kapanan dia mah. Gede. Waduh, aja lu mata itu mah. Gus. Ini juga pakai lotek ke gua. Gus, keluar. Aing, kemudian bulan puasa ku aing di cipol teh. Nah, dia teh. Arek naon deui? Dek naon. Waduh, padang. Waduh, aing ngomong mau padang cuma Naon jadi coba? sampai Apa? boleh. Ah, Jeung naon? aing teh nyaho aing hari teh kelewat bawa hayam. Mesti emak kurusuk lobaan. Lapar mun hayang kodin. Geus teu godin itu setiap bulan puasa itu sih bener. Siapa setan gini cara liar. Aing teh lapar meureun wah. Siapa setan anu lepas. Goblok aing dua setan. Gagal kodin aing. Aduh.